Tom. Mas. Ane apa tuh Tom? Naon, Mas? Eta neng Oci anu ditinggalkeun maot ku salakina. Seminggu ka tukang. Oci kumaha Neng Oci? Cenah mah Neng Oci teh kenyangan dikesalakian. Da cek beja. Neng Oci teh udah bisa sendiri. Ah, benar Mas bahwa Kurang kemari pas ngelewat ke Imam Buecin. Aya ibu-ibu ngagarosir. Gitu ngoromongna. wah, benar Mas. Kos minta apa ibu-ibu di dia wae. Sakitu resep ngagaribah teh. Bari nage mungkin. Kira aku karek saminggu ditinggalkeun maot. Geus hayang sakalakian deui. Pancek agama oge eta teh teu meunang haram. Kudu ngalewatan heula masa idah. Kan mun teu salah mah 3 bulan pan. Nya euy. Hebat maneh tong. Teu nyangka urang apa anu bagwagan ka ari itu. Bobo maneh mah santren tong. Tentu atau otong 3 bulan saya di Tasik. Mas Antren? Kursus tukang kredit. Sugan teh mah santren. Assalamualaikum. Ngiring ngayung pangersa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jawab atuh da Islam. Waalaikumsalam. Pan dia ge dijawab, dasar bonge. Tuh, karon maneh nu jawab deh. Jual itu mah kalau jarempe. Berarti kur maneh nu ngartikeun agama teh. Maneh mah mun lain pengaturan ku aing cocok jelina kulinggis. Ajib teh. Tah, gitu. Amin. Kututut aji. Kalah seuri. Ayo diuk. Itu Aiman Oci idola kita semua. Mana? Itu. Ucup dicinta, gula pun tibra. Hari jodoh mah buat kemana Tom? Bah, Mas. Ayo si drama sare atuh. Itu garjul, naonan nutur-nutur Neng Oci. Si kurang ajar teh pasti mereka gede-gede tuh cuman urang Neng Oci teh Tom gede begat euy. Siap, Mas. Eureun sia. Nanaonan maraneng udah Neng Oci. Geningan maneh tong di naon maneh maksudnya nyegat urang? Eta maneh udah cungcuman urang. Oh, tidak bisa. Sebelum janurkunin melengkung, milik bersama. Melengkung sanes melengkung Junet melengkung. Eta melengkung. Kok bisa gini? Contoh kita Jatah aing eta mah. Oh, namun kitu maneh ngajak gelut. Geus kieu we ayeuna mah. Teu urang ge sarua yang Neng Oci. Urang susu Neng Oci ka imah. Urang papahitan we ka Neng Oci. Katuju. Urang tanya ka Neng Oci, cik udah pilih saha di antara urang kabeh. Astagfirullahaladzim. Neng, saha eta? Akan tepankeun ieu Aa Marju. Bebereuh Neng nu enggal. Naon? Abogo Neng bareuh? Nah, atuh dadekan boga jeung nu bareuh. Mending sareng Abi.
SNI. Dasar bonge. Ini kita jalan, kita ke mall, kita membeli kebutuhan yang kau perlukan. Lagian, ngapain ngurusin lelaki gak berkualitas kayak mereka? Ayo. Mana si Kosim tehnya, awas yang mau kapanggil. Kosim, gerak balik sih ya. Ya, bang, di ruang gua. Beb. Au. Nya, Beb, nya. Beb. Ampun. Buru si Abi. Ih, Istirahat di tempat dulu. kalau nggak goledakan kursi, udang. Kela atuh Beb, yang istirahat di tempat dulu. Teh capek. Nah, we istirahat di tempat. Emang na upacara bendera istirahat di tempat? Gerah udang. Urang teh lapar, si apa ge candahar. Gerah masak mana teh, geus sore, geus waktuna jam makan sore. Aduh, Atuh, sekali-kali mah ku bebeb. Kan eta teh tugas ibu rumah tangga, masak teh ulah ku awae. Oh gitu, geus wani ayeuna mah ngalawan ka pamajikan. Nitah mana ka aing? tadi sanes cek AA tuh Beb. Kan cek dina keterangan agama oge. Pamajikan mah kudu kumaha ulah ka salaki. Nya kadan mah pagahan. Ngomong-ngomong wes ya ke pamajikan teh. Sok bae ayeuna mah aing mau masak. Ngan sia mau dibere jatah ku aing salila sabulan. Aduh, tong gitu atuh Beb. Tong berasa bulan. Becami we tekiat mah jangar. Matakna milih nu mana? Teu dijatahan sabulan atawa masak unggal poe. Nyetang tuh milih masak unggal poe atuh daripada unggal penting kudu jangar mah. Bisa-bisa sabun bek atuh. Nya kadang ngagawedag deui bejakeun sia kasih apa? Apa? Ya tah si Kosim pangedulan. Aya naon nya? Didenge-denge teh ku bapak teh ngan ganeng bener rumah tangga teh. Eta tah si Kosim tingali pangedulan pisan. Oh. Iya. Udang saya ngejol. Iya. Pesan. Ya,